sosok manusia nentang karena keimanan ka Gusti Allah, nentang karena kamujizatan Al-Qur'an. Kangjeng Nabi na ditojok-tojok lamun nyana eueuh iblisan moal wani nunjuk-nunjuk Kangjeng Nabi. Mun nyana eueuh iblisan moal wani ngiduhan Kangjeng Nabi. Mun nyana eueuh iblisan moal wani deuk harogala Kangjeng Nabi. Eta anu endeg lah roh halagala ka Kangjeng Nabi teh iblis nu nyanding di jero tokoh, nyanding di jero manusia. Eta keur carita zaman Kangjeng Nabi. Nah ieu diteruskeun ka dieu orenganan sarua likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Lain ka Kangjeng Nabi bae ka penerus Kangjeng Nabi ge sarua bae bakal aya setan-setan anu nyanding ka jin, anu nyanding ka manusia. Jadi setan anak iblis nyanding ka jin, nyanding ka manusia. Manusia etalah nu bergerak gampang, jin mah ditumbangkeun anak kurang. Babari jin mah Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun wallahu a'lamu bimuradihi wa kadzalika lan kadzalika laka man kana ja'alna dadaakeun isun agung likulli nabiyyin kadua saban-saban nabi aduan ing musuh kama ja'alna ulaika ya oleh anda dadaakeun isun agung ulai ini kila samudayane kufar Mekah ada aka ing pirang-pirang musuh sirah yubdalu lenden gaya badal minhu saking aduan syayatinal insi opalapad syayatinal insi tegese pirang-pirang setan yang maradatal insi tegese pirang-pirang kang merode atau kang bedogongnya manusia lan jin yuhi kang ngawas-waskeun sepobaduhum yuwaswisu tegese ngawas-waskeun ngabisiki sepobaduhum setengah hain siwal jin ila ba'din maring setengah zukhrufal qawli ucapan kang den papaesi wah tegese kang den pulas kang den papaesene ya kaul minal batili saking kang batil gururon kena arah-arah bujukan tipuan Elia guruhum tegese derepon yang tak ngawujud ya ba'duhum ing ba'd walau syaa rabbuka lamun ngersakeun sapa pangeran sira Muhammad mafa'alu maka waranana migawe ya ba'duhum ba'din liha azgur tegese bisikan kang den tutur ing badin mangga atawa liha al mazkur tazarhum maka ninggal sirahum ing kufar Mekah da'il kufar tegese ninggal sirah Muhammad ing pirang-pirang kafir wa mayaftaruna lan barang kang gawe-gawe kufar kabeh minal kufri wa gairi nyatana saking kufur lan liyane kufur mimma zina lahum saking barang kala tetep saking barang kang den papaesi yang malahum kadue kufar wa hadza qabla al-amri bil qital wa hadza lan utawi
ilah iki fazarhum ikut tetepin dalam sadurunge dan perintah bil kitali kalawan merangan walitaswa ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardahu waliyaqtarifu ba'um muqtarifun Allah alam bimuradillah darapun yentan yang lengat pun ala gurun guden atapkan ingat asalatat gurur camilu tegese condong ilahi maringai zuhrub tegese zuhrub afidatul ladzina pirang-pirang atine kulubut tegese pirang-pirang atine wake kang orang iman kun ya ladzina kabil akhirati kalawan akhirat waliyar daulan repun yang dari doya ladzina waliyaqtarifulan repun yang tamigawe ya alladzina yaktasibu tegese ngausaya alladzina ma ing barang kanggo utawi alladzina muqtarifun gawe-gawe kabeh minadzunubi saking pirang-pirang dosa fa yu'aqabu alaihi maka dan siksa ya alladzina kabeh alaihi ngatas ma alaihi ngatas Kangjeng Nabi dakwah nitah nauhidkeun ka Gusti Allah nitah pindah sesembahan tina patung anu ngabungkeuleuh ka Gusti Allah anu gaib patung-patung nu ngajerentul nu disarembah ku kufar-kufar Mekah Kangjeng Nabi kita ditinggalkan lantaran eta mah sesembahan anu batil ditanyembah teh ka pangeran anu asli anu ngadamel langit bumi katut eusina lalaunan dakwah Kangjeng Nabi kabladieuna rada kerasan Kangjeng Nabi teh ditarima ku kufar Mekah sakumaha kamari penerimaan kufar Mekah malah ngamusuhan ka Kangjeng Nabi sanajan di jero hatena rada percaya ka Kangjeng Nabi bahwa Nabi diangkat sebagai Rasul percaya ka Kangjeng Nabi bahwa Al-Quran teh wahyu lantaran kapiheulaan ku hasud di jero hatena tetep bae malah nangtangan ka Kangjeng Nabi melalui permintaan-permintaan nu kamari geus dicaritakeun hayang malaikatlah turun nganyatakeun maneh Rasul hayanglah ahli kubur buka kuburanana kalaluar ngajelaskeun bahwa Al-Quran teh bener sebagai wahyu hayang gunung-gunung tah coba jadi emas coba eta permintaan teh pohara jasa tah ieu penganiayaan ka Kangjeng Nabi luar biasa mimiti permintaan setelah permintaan henteu dilaksanakan ku Kangjeng Nabi cacian jeung makian ka Kangjeng Nabi pohar sampaikeun ka terus dakwah tokoh-tokoh Mekah teh ngadakwahkeun supaya ulah iman ka Muhammad Muhammad teh ahli sihir Muhammad teh lain Rasul Quran teh bohong lamun Quran sebagai mukjizat Quran teh dijieun Muhammad tanda Muhammad nyieun Al-Quran sering Muhammad teh nyepi di kamar bahkan kurang kadenge Muhammad teh pernah di gua Hiro eta teh lain nyepi-nyepi teh horengkeun ngaramkung kitab Al-Quran diomongkeun bae ka urang eta teh cenah mukjizat tah kitu dulur sadaya eta dakwahna jelema nu hasud teh kos kitu dibere duit malah ku tokoh-tokoh nu gendepan kamari teh supaya ulah iman ka Kangjeng Nabi percis kos tokoh-tokoh nu hayang kapilih jadi lurah merean duit ayo sia ulah ka ditu ka aing bae tah diberes ya geus
horeganan anak incu ku Mekah. Manjing goreng ka dieu ka daerah Tangerang. Masyaallah hadena bade Cilongok manteu. Teu beda. Gusti Allah karim geus kos kitu bae beureun nya. Negara teh jadi amburadul jadi acak-acakan anu kudu dipilih melalui demokrasi teh kumaha rakyat saha nu dipake kaseneng ku rakyat jang nyekelan negara ku ari mangga hayang-hayang baheula mah di zaman Kangjeng Nabi asal nu hayang menyekel bandera tilok didikeun ku Kangjeng Nabi sebab setiap hayang berarti di jero hatena boga tujuan lain nu embung we nu dibere pamimpin teh ku Kangjeng Nabi teh nu dibere jabatan teh tadi Indonesia mah kos kieu kuari ribut tayang jadi raja di desa merean duit nu mere jeung nu diberena sarua pada final sedangkeun anu ngahayukeun anak kiai ieu urang datang ka dukun anu kiai teh tolol tah kiai dituntun tah ku kiai teh anu jameureun lumayan aya lah sautak saetikeun mah jangan supaya kubal kebul mah malah mah jangan mah jadi pemain itu bang kiai na aing mah sepi jadi pilkada pilgub pildes sepi pagawean cek dan teh jadi jangan mun aya pilkada waduh irungna geus beukah bae lumayan asana poswan mah kebeuli ya geus ngancam bae lamun eueuh teh sepi atuh moal eueuh di Indonesia mah perputaranna pilgub pilpres, pilkada, pildes, pilpres, eureun pildes, pilpres sakedeung teh. Sia satahun deui, masyaallah 2014 urang bakal milih pemimpin berjenggot. Dibawa ke mana ya negara? Nek ti negara royang kabeh. Pilihan yang mah kabeh ge pun kurang dicaritakeun mah. Arti dakwah pilihan teh cak hate numur ni jang urusan negara dan eta teh bahasana itu ai kuda mah himar dianggap kuda bae kitu bae geus ulah hese-hese nu bagus setengah bagus bae atuh setengah bagus nu brok-brok atuh geus antep nah ieu Kangjeng Nabi teh kumaha ieu setelah dicaci dimaki Kangjeng Nabi teh omongan teh geus unggal menit unggal jam di sisi ti gigir ti kaler ti kidul penghinaan terhadap Kangjeng Nabi pohara jasa ngalain-lain Rasul ngalain-lain Nabi ngalain-lain Al-Qur'an aya saeutik ngaranna ge manusia di jero hate Kangjeng Nabi teh aya terpikir aing teh dakwah sakieu teh panditita ku Gusti haju dibere mukjizat Al-Qur'an bentukna kok kejataanna mah horenganan manusia teh teu narurut dituduhkeun ka pangeran anu asli nu nyieun langit bumi katut teh sinanyana ge anu menghina sabenerna mah pan eta teh buatan Gusti tapi kok teu percaya aneh malah manehanana percaya ka patung Lata ka patung Uzza percaya nyana teaka berbagai patung aneh cak Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi berpikir kos itu tulur Allah ngiriman ayat melalui malaikat Jibril alaihis sebagai tasliyah pangbeberah jeung pangbubungah ka Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa Allah alam bimara disampaikan Jibril ka kakasih kaula nu ngaran Muhammad bejakeun wa kadzalika kitulah sakumaha kamari dijelaskeun kamari teh geus dijelaskeun setiap jelema teh ngabogaan amal setiap mukmin ngabogaan amal setiap nabi ngabogaan musuh ka ieu jalna likulli nabiyyin aduwa kaula nu agung ngajadikeun ka setiap nabi dijadikeun musuh
jadi lain anjeun bae Muhammad nu dimusuhanku kaumna horeng likuli nabiyin aduan tiap nabi baheula ge sarua aya musuh-musuh atuh moal kanyahoan jantana hebatna jeung gagahna lamun teu pernah tarung mah moal kanyahoan sabarna ieu jelema lamun teu diuji moal kanyahoan tawakalna ieu jelema mun teu diuji moal kanyahoan hebat tinjuanana lamun teu dikanaringkeun atuh kudu ditinggali heula nu mantap Kangjeng Nabi Ayub kanyahoan sabarna teh setelahnya digeringkeun heula ku Gusti Allah kanyahoan hebat Kangjeng Nabi Musa arung jeung Firaun berikut rakyatna kanyahoan Kangjeng Nabi Ibrahim hebatna lantaran boga musuhna Namrud beserta kaumna dibeuleum Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kanyahoan hebatna Kangjeng Nabi Ibrahim teh ketika deuk dibeuleumna kanyahoan istimewana Kangjeng Nabi Yusuf ketika dileutik diasupkeun ka sumur dibalangkeun ku dulurna eta ketika Kangjeng Nabi Yusuf dibalangkeun ka sumur ku dulur-dulurna kumaha teh Kangjeng Nabi Yusuf Kangjeng Nabi Yusuf teu bendu ka dulurna coba kaistimewaan Kangjeng Nabi Yusuf dasar dijadikeun jelema leueur dulurna ngabalangkeun ka dirina ngabunuh tatepan maksudna apa aya nyungkelik di hatena ka dulur kan teu urang mah pan ka karakter ditanya bae ku dulur teu ditanya urang teu ditanya nyaho teu neuleuh nyaho kumangan teu ditanya doang boro-boro urang mah dibalangkeun ka sumur atawa dianiaya teu ditanya doang cek jalan teh sarua anak abah nyana teu nanya ka aing emangna Haji Sufyan gitu di Sukabumi deh wah geus Pelabuhan Ratu aing nyokot teluh nu penggedena ku aing nyungkelik urang mah nyungkelik teluh bae lah geus beresan jelema nu kos kitu ieu eta urang ka karakter ditanya dong Kangjeng Nabi Yusuf atuh henteu dah mantap Aju Agung ge eueuh hasud eueuh nyeri hate eueuh hikdung unek-unek teh aya diangkat dijual jadi abid terus di ka istana malah rindu ka dulurna di mana ieu dulur coba eta sakitu geus dianiaya diasupkeun ka sumur ku ari aya di istana nyana rindu ka dulurna dulur aing di mararana nya hayang amat kapanggih ka rumah amat jeung deudeuh amat nyana si dalalahar tante aing onam di istana aing nyana dahar tante karunya amat mana aya jelema dianiaya haju kos kitu tuh kanyahoan hebat teh pan kos kitu tah ya Allah ya Rabbi Masya Allah mantak hese jasa jelema hayang hebat pula tapi jelema eta aya bae nu hebat nu mantak hebat lantaran boga pagawean nu hebat leuwih tibatan batur hayang hebat mah cilaka lantaran direka tapi ketika Allah deuk ngangkat hebat teliti aya naonan di dirina ternyata boga pagawean anu hebat naon hatena ka Allah bae nah iyalah Kangjeng Nabi teh ya ku Gusti Allah dibere wawasan ke tukang Muhammad sareng gitu anjeun dianiaya ku kafir Mekah ngamusuhan umat anjeun teh ulah nyeri hate lantaran nu kamari ieu Nabi Isa memeh anjeun teh kapan dianiaya sampaikan kalamun teh ama terbukti pan disalib Kangjeng Nabi Isa teh ngan Kangjeng Nabi Isa na beda angkat ka luhur langit tapi pan cukup penganiayaan mah penggerbegan terhadap Isa penganiayaan terhadap Isa para ku umat nak lain anjeun bae Muhammad Nabi Musa dek dibunuh kapan ku Firaun teh terus diteangan ku Firaun teh sampai diudag dimusuhan berarti Nabi Musa lain anjeun bae Muhammad dimusuhan ku kaum teh Musa nu sakitu gagahna tatap dikejar ku Firaun Nabi Ibrahim keturunan anjeun Muhammad tetep bae dianiaya ku Raja Namrud dibeuleum umat kabeh nya tujuan ka keputusan Raja Namrud beuleum eta nu ngaran Ibrahim lain anjeun bae nu dianiaya Yunus diusir ku kaumna datang ka naik kapal digejeburkeun karena dianiaya ku kaumna teh Musa eta Muhammad tenang kakara Kangjeng Nabi ijah senang tah teh neuleuh ka ditu teh senang Masya Allah jah kos calon lurah
calon lurah ya 12 belum amat loba amatnya 12 teh calon lurah apa nu menang nama tah hiji tah ulah ceurik tah nu eleh ulah ceurik begitu aing eleh di situ ge eleh teu tenang bae kalem bae malah tah lamun 12 pan nu menang nu isin nu eleh loba baturna tah mah atau nu baheula si itu ge baheula menang si itu eleh jatuh aing ge eleh bae geus ulah sedih ulah naon jadi tenang ka urang mah tuh jadi baheula ge kararitu tah ieu ku ari kiai teh kiai tak kiai dianiaya ku kaumna mimiti diaromongkeun ku kaum sekitarna teh diondang ariung ulah diondang ge eta mah geus ulah berkatna bae deres berkatna mah aya diondang mah teu deres keneh kabelah dieuna mah aya nu ngahasudan geus lah undang ulah berkatan ulah di padeta kokolot kos kitu galak ngeunaheun kana ceulina wang-wingong segala ngadu kotok diulah ngadu gaplek segala diulah kredit segala diulah undang ulah berkatan ulah geus tak aing sih salah naon cak kiai teh kok jadi kos kieu tah mulai guys salah jadi imam bae dedehem bae masyarakat cipane dedehem malah mah diturunkeun nya jadi khotib da ge turun demo sakumaha demo ka DPR tah eta teh biasa tapi tetap introspeksi mawas diri aya naon di diri urang ngan emang kos kitu ke bakal terisoril nu bener mah bakal nanti terpojok teu dibaturan biasa tah mah kos kitu mentak ulah aneh nya Kangjeng Nabi ditasliyah dibeberah disenang-senang dengan cara lain anjeun bae Muhammad anu dianiaya teh baheula ge likulli nabiyyin aduwa Allah ngajadikeun tiap nabi musuh berarti nang Allah teteh nu nyieun musuh ke nang Allah kama ja'alna haula'i ada kasakumaha ku permekah dijadikeun ku kaula sebagai musuh anjeun tiap nabi ge ngabogahan musuh nang aing cak Allah matak anjeun mah ayu bae dakwah ku aing dijieunkeun musuh dek dideul kekuatan kejeng kasabaran katawakalan anjeun Muhammad dijadikan musuhna ku Gusti Allah teh bentukna teh syayatinal insi wal jin nyaeta setan-setan anu berjenis manusia jeung setan-setan anu berjenis jin anu bakal ngagoda ka Kangjeng Nabi anu milaraan ka Kangjeng Nabi anu bakal inkar ka Kangjeng Nabi ku Kangjeng Nabi teh dibere ku Gusti Allah teh dibere musuhna teh nyaeta setan-setan bentukna setan teh aya nu bentuk manusia aya nu bentuk jin jadi bapana setan teh kapan ngaranna iblis teh nyieun dua kelompok qasama junudahu anna iblis qasama junudahu kismain iblis teh ngabagi dua tentarana dibagi dua pabasa fariqan minhum ilal jinni wa fariqan ilal insi sebagian dikirim ka jin arasupnya na ka jin iblis teh fariqan sebagian di ilal insi arasup ka manusia jadi dua yeuh bakal teh ayeuna musuh Kangjeng Nabi teh aya anu bentukna jin aya anu bentukna manusia ieulah musuh Kangjeng Nabi tetapi lamun bentuk jin mah gampang jasa geuninganan sebab Kangjeng Nabi mah asal neuleuh jin bae ndek nyerang ka Kangjeng Nabi cukup dengan bahasa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tiukan ku Kangjeng Nabi kabur jin enteng tama kos kitu bacaan ku urang bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum tiukan mental jin lamun encan kene mental kene pencet encat geus ku urang bismillahirrahmanirrahim walau Qur'anan surat bil jibal
au qutiat bil aud wa kulli ma bil mutabalilal jamia. Terus pencet kurang. Ampun. Keluar sia. Keluar kula teh dekat. Di mana sia ya? Tangkal caringin. Kunaon sia nya makari? Aduh, tadi suguh-suguh. Biasanya ya kopi pahit jeung lisong ya Allah. Keluar. Keluar. Ayo kita keluar. Hayang jalan ceuli. Alas, jalan mana aja. Segala jalan ceuli. Kadena ge teh jalan handap sia. Jin betolol. Segala jalan ceuli. As beres bisa. Gampang sama urusan jin mah. Urusan jin mah orang perang jeung jin babari jasa sebab melalui babacaan panasnya na. Urang melalui babacaan Bismillahirrahmanirrahim aya keneh ngajentul a'udzubillahi minasyaitonir rajim ngajentul keneh bae baca deui kurang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ngajentul keneh bae ji beak babacaan ieu camperkeun horeng lain jin tama sial tangkal kadong-dong dipoles putih bek Agustus goblok ayeuna hanas aing geus keluar kesang tiis geus sia borangan bae burung. Masya Allah, jin asli, jin asli. Asal dibacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ngajauhan sok kurang lamun keur sorangan we aya pocong. Ulah sieun, urang boga senjata urang. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadegen pocong dinya kakara kikian dong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiupkeun, fuh. Rada ngajauhan setik. Bismillahirrahmanirrahim. Deket teh sial. Ketibai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi. Aing bisa. Siap. Horeng nang tangan dina goblok. Mani lupa atuh kos kieu. Aduh, orang kata jinna lebih parah tibatan manusia. Nya nama bisa get tilok di puasaan atuh teu banjur. Ayat kursi tinggal ayat kursi atau meunangna titiai Golkar moal manjur. Moal manjur ayat kursi nama akur ngan meunangna titiai Golkar moal manjur bae. Daek salamet bae moal manjur. Moal teman sebab naon merena aya kepentingan teu ikhlas. Tadina kapan dik mere sabarasia transaksi Kiai Golkar papan kudu aya kontrak politik panena mah. Nah, gampang lah haijin mah dek bentuk kumaha bae ge. Geus puguh ka Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir keur zikir jojin tampilin ku Tuan Syekh Abdul Qadir bismillahirrahmanirrahim jager indir. Imam Syafi'i keur zikir la ilaha illallah la ilaha illallah jol. Waalaikumsalam. Tadi jawab gitu. Assalamualaikum. Tadi jawab ku Imam Syafi'i. Diuk sorangan. Kunaon tadi jawab? Teu naon cek Imam Syafi'i. Kaun teh jeung kula. Nyaho aing geus ya. Saha? Sia iblis tolok ku Imam Syafi'i. Buat. Aduh, cek kana. Buta. Mantak mun urang kapanggih jeung iblis tu buta eta. Datang aku ari buta. Jaga berarti Imam Syafi'i teh. Babari jeung jin mah. Ngagoda dek kumaha bae ge babari. Nah, justru nu hese teh ieu lamun setan asup ka manusia. Cara asup ka Abu Jahal, cara asup ka Abu Sufyan, cara asup ka Ki Aswad, cara asup ka nu tadi teh tokoh-tokoh teh eta teh kaasupan iblis. Sehingga nyana wadiun dakwah nentang ka Kangjeng Nabi aya iblisan di jerona. Nitahan ulah iman ka Kangjeng Nabi iblis jadi hakikat na manusia manyana teh pasti nama iman nu mancak jana haju ngalawannya ka Kangjeng Nabi iblis asup kadinya tah iyalah syayatinal insi wal jin ulah cek iblis teh jero hatena yuhi ba'duhum ila ba'd nyana iblis anu geus nganci ka jin iblis tu geus nganci ka manusia kuari geus berbentuk manusia aya iblisan di jerona aya setanan di jerona yuhi ba'duhum ila ba'd nyana ngabisiki ngawaswaskeun
mere caritaan sebahagian ke sebahagian ade zuhrufal qaul karena ucapan-ucapan anu indah anu disipuh nu dipapayasan anu nginahin kadengena tina berbagai ucapan-ucapan anu mengenai kebatilan nginahin kadengena mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Kiai. Alhamdulillah. Tara ka mana-mana emang ente ka mana-mana. Urang lamun nyaritakeun nagara kiai nya rusak jasa mun. Emang kuari mah tah kiai ieu mah kan tanggung jawab urang. Lamun lain kiai saha? Ieu mah kan tanggung jawab negara urang. Nu ngeusi adalah urang berarti nu tanggung jawab urang kan. Otomatis kan urang kudu nyieun partai. Kalangan-kalangan urang batur Kristen geus boga partai, Buddha geus boga partai sorangan, nasionalis geus boga partai, tinggal Islam yang boga partai. Nah, ieu urang kudu nyieun partai ngan ai urang mah pan jelema leutik. Alhamdulillah. Tokoh-tokoh urang di luhur geus nyarieun partai. Tah ieu teh aku ari mah geus aya disadiakeun partai Islam. Nyaon teh Kiai? Enca PKB ngaranna. Muhaimin tetep pimpinan anak buah Gus Dur. Geus urang mah dengan ngadukung eta demi untuk perbaikan negara. Tanpa didukung ku urang negara ngeun kumaha ieu? Ngabutuhkeun tokoh-tokoh ieu mah. Geus urang mah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Geus tah ieu mah kula mah geus sakieu bae geulana ngobrolna panjang-panjang ge ka dieu deui ka kula. Assalamualaikum. Iya ala kadar yang Kiai tah. Insyaallah dibuka teh lumayan 2 juta. Lumayan menang 2 minggu. Waalaikumsalam disambut guys. Mangga cali kamari mah cicing we disambut sial cali aduh udah mah alhamdulillah Kiai loba musyawarah ya para syaitan di unggal provinsi masyaallah alhamdulillah ieu mah urang mah di Banten bae lah Kiai anu geus gerak lamun datang ka kiai henteu gerak ieu eleh urang teh berarti teu berjuang sedengkeun berjuang bagian daripada Islam. Wah zukhrufal qauli yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul bahasana ngeunaheun jas masyaallah geus batur mah make duit Kiai urang mah ulah make duit urang mah berjuang teh karena Allah bae lantaran negara urang lamun henteu diperjuangkeun melalui partai melalui pengajian mimbar bae mah endeuh saha atuh nu ngondisikeun birokrasina nu puguh teh deuleu batur mata melalui birokrasi. Kristen nu mantak hebat sote geus aya di tubuh pemerintah, Buddha nu mantak hebat sote ngabangun ieu ngabangun itu geus aya di tubuh pemerintah. Cara PKS kamari nu dibawa ku kentongna Lutfi Hasan eta teh kapan aya di pemerintah sehingga bisa ngarobah aturan-aturan Sunni jadi aturan manehanana urang ulah eleh. Nah ieu perlu dukungan para kiai terutama kiai ieu mah kudu hudang ieu mah lamun teu hudang cilaka ieu mah negara urang ieu mah Kiai bener oge nya itu teh dibenerkeun yuhi ba'duhum ila ba'd yes kitu bae Kiai engke kukula dikondisikeun Kiai teh ieu urang musyawarah di mana musyawarahna ieu mah endek di mana bae masalah ngan ieu mah kuari geus mupakat musyawarahna di dinya di nelayan masalah tah mah ieu mah ngan sakadar musyawarah loang jeung para syaitonir rajim dijemput Kiai pokoknya yang aya di imah deui bae iya tuh pan kula mah di ditu teu bisa ulah kieu asal kehadiranna ge barokah kehadiranna dong barokah kieu mah datang diuk doa geus sakitu enggak doa ge teu bisa teu kudu ngadoa diuk bae kieu mah asal hadir bae geus berkah bae pokona mah forum lamun aya kiaian berkah yuhi ba'duhum ila ba'd eta teh aya jurigan bego aya jurigan tah kos kitu tah tikem haba tapi pangeuna ini yuhi ba'duhum ila ba'd bu Kiai atuh lamun urang cicingan riweuh sakieu ge urang teh cicingan riweuh komo lamun cicingan henteu berpikir kieu si Kiai teh kamari ge dicarekel ku nyana Jakarta Rusi dia teu pernah ngunggulkeun negara
aing geus majanggeus bae nyabat tilok mere tilok. Oh iya urang aju ka babawa kieu teu pikiran kos kitu henteu tah si kiai teh. Lantaran apa ngeunaheun omonganna. Masyaallah tanpa didukung ku kiai mana bisa sih negara beres. Teu bisa ai kitu mah didukung ku kiai jadi suara mayoritas bah da kukumaha ge kiai pokona mangeunaheun. Engke kiai bila perlu mah jadi penasehatna. Geus ngeunaheun jasa engke kukula diajak geus ka istana ka ditu. Istana mana meureun? Nelayan bisa meureun. Atau nalah jadi bawa ka ditu kiai dek dibawa ka istana ka ditu pugu calana ge teu boga sepatu teu boga deuk engkeuy ya make samping poleng ka ditu paling ge datang ka pintu hekna ini orang Sumatera pedalaman tidak boleh masuk. Aduh masyaallah karim geunaheun biasa tarolah nu datang politikus deui mah politisi nyana henteu kabitaeun lantaran hatena masih kena teger make kiai nu datang nu geus mukholid anu geus hebat nyatu jeung urusan-urusan kenegaraan datang kiai masyaallah karim sorban ge ngambai ka handap euy susurna ge geus lain salat ge cekelan bae malam mah di kieu bae keur lain salat ge ke salat mah tilok make susur tapi karena mu nyusur baik alabatan orang jidah eta aya iblisan di jerona tah aya iblisan cak iblis nyusur mana tasbih nu gede tasbih tak cak bisikan iblis di jero puter-puter Gusia puter eta sormana tuh lain udang-udangkeun cak iblis di jero udang-udangkeun abeh pajar bias udang di pemerintah bae we ka kos ge udang iblis tadi jero nganasehatannya supaya tampil prima di mobil dipakai udang waduh bisi salahnya kikicirna kakensa tak kakatu poho aing cakena teh bisi salah ya ke bisi salah aing ye kukunyana di cinan kitu ganang-ganana di pajar aing bodoh ke kakensa tak kakatu mending kaluhurkeun. Eleh bendo Jogja macung akibat jada mikir-mikir yang prima siwak ditololkeun di dieu set tasbih di dieu Quran di dieu bawa budak wah raja saya yang tampil prima juri kita di jero juri teuneun di hareup insyaallah di meja teh eta naon eta HP sanes ya abdi mah HP kitu mentara aya ieu mah Quran kieu asana mun ka mana teu mawa Quran teh asana ubah hirup teh setengah hari nanti sekolah mah di mobil ge jeung Quran kadang-kadang mah ka bar ge make Quran bae ieu tolol pohon ngomong meureun tah mah sok inget ka Soeharto bae tah almarhum salah ngomongnya eta begitu budak leutik istimewa maca Quran talar udah talar berapa juz 30 juz masih kecil 30 juz kalau udah besar mungkin bisa 40 juz makanya aya Gus Dur seri bae Gus Dur nah ini kepala negara kita bagus bener ini atuh lu bodoh mah kanyahoan bae. Masyaallah kulo mas kelemes mantap tas Soeharto Gus Dur ngomong alhamdulillah barangkali insyaallah Quran akan turun lagi 10 juz lagi. Ya Allah ya Karim sagilek we ku Gus Dur mah. Nah, iya ya yuhi ba'duhum ila ba'd lain lalagan ya Bapak. Datang ke tokoh-tokoh, datang ke bangsa kitu budayawan, datang ke para inohong supaya eta jin, iblis, setan lu asup ka sosok manusia nentang kana keimanan ka Gusti Allah, nentang kana kamujizatan Al-Qur'an. Kangjeng Nabi na ditojok-tojok lamun nyana eueuh iblisan moal wani nunjuk-nunjuk Kangjeng Nabi. Mun nyana eueuh iblisan moal wani ngiduhan Kangjeng Nabi. Mun nyana eueuh iblisan moal wani deukna harogala Kangjeng Nabi. Eta anu embeglah roh halagala ka Kangjeng Nabi teh iblis nu nyanding di jero tokoh, nyanding di jero manusia.
eta keur cerita zaman Kangjeng Nabi nah ieu diteruskeun ka dieu orenganan sarwa likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin lain ka Kangjeng Nabi bae ka penerus Kangjeng Nabi ge sarua bae bakal aya setan-setan anu nyanding ka jin anu nyanding ka manusia jadi setan anak iblis nyanding ka jin nyanding ka manusia eta lah nu bergerak gampang jin mah ditumbangkeun anak urang babari jin mah komo kiai gahareupan jin ya teu tenang henteu kudu make tanaga kapan tama gelutna cukup make babacaan bae Bismillahirrahmanirrahim Yasin kabur Haji Yasin Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim lamun urang ngajampe kudu rada dikitu-kitu ala siratim mustaqim anzila azizul lain itu zero qawm ma'ul abaun qawm jadi kadeulana ku setan ku marah ka aing ai kitu mah orang Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim kumaha teu kadenge mah Yasin wal Qur'anil cak jinda hayu segera bacaan hayu innaka laminal mursalin ya teu kerasa cak kana teh teu kerasa ulah pas gitu gak nyampe mah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil woi sak setan waduh bara stop aing rek nangan tanggal caringin dah kira gampang geus galawan jeung nu kos kitu malah pokona mah babacaan ieu teu ieu hayu kurang dikerakeun engke ge aya bae tah hiji babacaan kadang-kadang ku sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kabur nyana ngadenge Muhammad teh emang kumaha kitu kakasih Allah cilaka aing cek nyana kabur tapi nu hese ge nu nyanding ka manusia ieu nu cara tadi teh anu ka tokoh anu ka kokolot datangna ieu nu ka kiai deui datangna masyaallah Alaikum, hei kiai, masya Allah, sono nyana pelukan, biasa mati lo. Berarti ya maksud dia kayak gitu. Asal lagi itu kapanginya, masya Allah kiai, alhamdulillah di Banten tegurung geus aya istighosah. Alhamdulillah geus melalui istighosah orang nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya bareres, supaya balaleuneur. Nah ieu rek dayakeun istighosah di gor. Gedung olahraga Tangerang lamun orang mikir apa nih istighosah di gor tau paranti main tinju bulu tangkis sama didinya mah apa nih istighosah didinya aya naon henteu kitu tapi ieu tah ieu ongkosna tah jijang bensin jijang uang saku tah ieu geus tenang bae kurang keneh bebeja ka kula aya ge di ditu kula bakal nu atur-aturna dirinya di pintu hekna geus pokona mah ajak nu loba ka dieu geus pokona eta mah misalna aya 5 mobil 6 mobil bila perlu 10 bus tanggung jawab pula pokoknya orang dalam rangka istighosah ulah diletik-letik ya minta ka Gusti Allah babacaana teh geus aya tah babacaan istighosahna bisa bila perlu teu katuturkeun geus nu bisa bae aja minta ieu ka Allah ya Allah mah teu bodoh wede mantep jasa ieu ayo geus sokona mah beres datang ka ditu urang geut bener istighosah dan lain sebagainya balik orang tanya ke pemajikan rame istighosah rame-rame deui dibere berkat tah coba di kantong deui main deui jaga deui mah aya 5 juta na wih ya heuh cekel bae atuh beulikeun anting budak kabek insyaallah malah mah ka istighosah deui cenah di Senayan Kak, ilu deui Kak, ajakan deui Kak, lumayan, buat ka Senayan mah 10 juta Kak. Ieu ge keur ngitung-ngitung mereka dek telepon heula jeuh. Jadi ka bawa caah. Yuhi ba'duhum bila ba'd. Kiai tah ngomongan-ngomongan. Ngarewosan, ngabisiki ka. Tapi lamun anu teger mah oh mangga bae kiai mah neuk istighosah bae ka Senayan kula mah istighosah di imah bae sarua pangeran ge nyahoeun kan mantep
iya lain gitu cek cara tutukan itu bantu seru atau pangeran mantah yang seru dek mana coba ayo jana dek mana lupa coba ayo iya emang pangeran resepun kan seru jante ayo kiai baik gerakan itu gerak seseruan gitu ulama di imang ngadoa di kamar lu mantep kagus ya Allah teka ganggu ya gitu masuk itu kiai orang kan perlu bersatu iya kriuh ibadu milabadin kerja juri gaweh ya ente cek dia nusa urang teh ente kula mah di imam bae lantaran kula mah hiji teu sakola gangan asad doang dibawa ke tengah ka ditu lah mal beres batik teu boga engke dikiriman batik lain soal batik lah teu kula mah geus cacampuran jeung jelema teh teu bisa ka jeung henteu kiai mah diutamakeun ke di panggung mah di panggung aing pokoknya kiai engke isi gosa urang sebab dirinya teh aya tokoh-tokoh aya kiai-kiai politisi bahkan aya artis engke urang ngadaengkeun lagu 2 lagu mah deui nya urang mah kudu ngadaengkeun neuleuh goyang we kiai sial yuhi ba'du mil kakara kapanggih ku urang ieu ayatna kiai nu engkeuy-engkeuyan di partai teu sadar nyana asa dek hebat jana teh dicekal ku jana negara asup jana teh karena eta langsung naik ke panggung joget minimal neuleuh joget tadi tas subuh la ilaha illallah kuari di panggung masyaallah laguna naon teh ngomong atuh sia Gusti Allah lagu eta kiai dek dikamarakeun udeng-udeng namanya nu kamari la ilaha illallah nu subuh la ilaha illallah ai beurang di panggung jeung artis kok nyala teu bisa ngadawahan artis sih demi kepentingan dan demi kepentingan artis na hiji jeung kiai kunaon sih kita teu sadar aya juri gasup ka jero lamun juri kan atunya da ge sadar aya naonannya kan aing mah kiai kan hiji jeung olah heran kan aing mah kiai kok olah nyanyi aing cicing bae kan aing kudu ngadakwahan mun endek nyana nyanyi bae ulah make musik jeung ulah goyang ngebaged bae ka karakterna nah ketika inul goyang tepak urang stop nyanyi ulah goyang emang urang aing resep kiai geus kasurupan iblis bakos kitu sarua yuhi ba'duhum ila ba'd Gusti Allah lagu cak kiai nu ilu teh kamari sial aing tungtung macana aing isin bae tah kapanggih jeung ayat ieu geran atuh kiai lengkahkeun teh ayat aing pang kamari milu cepat pas masyarakat aing ngeulekeun aing atuh bukan sia sa deuk diangelkeun going mah ayat ieu mah lain nentang si edan milu tolol apa demi negara bau hitut emang bener haju si ansup kadinya kuari negara bener tante janggeus dara riuk di kursi mah geuninganan lu wau sakali na wau satahun sakali palingnya BHS emang teu kabeuli ku kiai BHS je teu kudu dagoan ti DPR bila perlu kiai jualan BHS ka DPR nenahonan agama jadi acak-acakan engkeuy-engkeuyan teu para ruguh ngahiji jeung artis kelek kadeuleu susu kadeuleu bujal kadeuleu nu di imah urang jadi rapihan aya di dinya kadeuleu aya nu halal ku urang teh di deuleu aya eta nu haram di deuleu kok ticing bae sih aya kepentingan iblis asup ka dieu mata geus aya iblis kula macana di panggung aja peureum bae tai podol sero peureum moal bisa peureum memang kumaha gitu ya peureum sabelah si peureum kotok bisa beureunan ye aju meureunnan datang ka imah bebeja ka nu di imahna goyang atuh cara nu di ditu cagudi memang neuleuh di mana di ditu di panggung kamari keur kampanye teh ya tuh loba deuleuan mah jadi kos kitu cak nu di imah ayo coba goyang coba itu nanaonan henteu coba bisa akur teh jeung nu di ditu batur mah terdidik cenah henteu teu ngabageud yuhi ba'dum gerakeun atuh cenah kiai kesel ye yuhi ba'dum
sia cek kiai teh angel jasa gua ieu kasihan nyawa aing ge bukan sia eunggeung-eunggeyan lah sia yuhi ba'dhum dek ditengep-tengep gua yang ayat ieu lah syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd aduh dek balik jana izin ya dek ieu ge ya dek ieu pajar dek balik teu kieu kajeng ngompol ya wah lain ngomong kaki masih pajar balik. Ya Allah ya Rabbi horenganan kos kitu lalakona Allah ngajelaskeun pohara jasa lain lalagaan horeng kitu teh ti Kangjeng Nabi mula terus datang ka ayeuna nu mantak qala Malik ibn Dinar cek Malik ibn Dinar inna syaitanal insi asyaddu alayya min syaitanil jinni sanyana setan manusia mah leuwih hebat leuwih sangat leuwih dahsyat tibatan setan jin naon sababna wa dzalika anni idza ta'awaltu sim kuring di mana ngalindung billahi ka Gusti Allah zahaba syaitanul jin lari terbirit-birit setan jin mah asal geus dibacaan Al-Qur'anul Karim bagi tapi syaitanul insi setan manusia mah di mana dibacakan babacaan ia ciuni malah datang ke kaula paya curuni ilal ma'asi nariknya karena berbagai permaksiatan melalui ucapan-ucapan anu dipapaesan ucapan anu dihias ucapan-ucapan anu dipoles sehingga orang terbius ucapan-ucapan anu dipoles nu dihias tadi asa urang teh dek ngajungjung ke negara horenganan urang teh ti blesak di dinya lamun urangna terus baca ta'awud ketika aya politisi datang ketika aya kiai anu geus aya di dinya datang ka urang ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minasyaitonir rajim na'udzubillah min zalik wa min zalik wa min zalik kajero urang nginum meula cai lak asup deui ka dieu moal teh hayang urang malah teh hayang ngobrol-ngobrol acan geus ngadoa geura balik sia balik moal aing mah aing mah ngaji bae ya sih emang kunaon kitu henteu daek gajungjung ke negara lain teu ngajungjung ke negara kemampuan aing kan sakikieun sia mah sia bae dan ka ditu terus ajakan eungkeuy-eungkeuyan ka ditu jeung artis ayo ka ditu geus aing mah moal pasti diaromongkeun ku batur ge kiai kahayang mulai ortodok kiai teu daek bersatu kiai bloon kiai tolol berbagai julukan datang tenang engke katololan nu dilantunkeun ka urang bakal babalik ka nyana kagoblogan anu dikerahkeun ka urang bakal babalik ka nyana sok geura kuari telah ku urang anu nolol-nolol ngagoblok-goblok ka kiai nu istiqomah balik katololanna ka nyana mentek di zaman Tuan Abdul Qadir anu nolol-nolol ka Tuan Abdul Qadir teh kapan mamanggul babi eta geus diangkat jadi wali kulantaran nyana teh hasud teu daek nilu jeung nyana Tuan Abdul Qadir kapan terus bae istiqomah ditolol digoblok dicaci dimaki ujungna balikannya endahan mamanggul babi Pak ku hina-hinana berarti lamun Tuan Abdul Qadir nyeri hate teu dijahit lantaran wali di doaan ku Tuan Abdul Qadir Gusti hamba Gusti baheula ngahina ka abdi kahinaan nu dikaabdikeun teh balikannya cabut Gusti karunya Gusti angkat deui jadi wali tu kudu anak teh didoakeun kakarak sadar minta hampura ka Tuan Abdul Qadir geus dihampura masalah ai jeung wali mah ngeunaheun pan ai jeung sasama ayo coba mulai karasa sia karasa cak aing ge benar sakedeung deui goblokna pindah ka sia edan sia lain didoakeun di edan salah pan eta goblok kan kudu mah doakeun ih nu kamari ngagoblok-goblok ngatolol ka abdi teh Gusti hampura abdi mah teu nyeri hate karunya nyana jaya ilmuwan nyana ge ustad nyana ge kiai Gusti ketika jinna ketika setana eueuh mah di hateunya nyana geus teu nyanding atuh nyana ge ceuri nah eta kudu ana loba nu ceuri masyaallah barang sadar teh horeng di Golkar teh kos kieu sakana
santri ararewe pengajian bubar jaduit sabaraha penipu doang tagolkar tolol goblok sial sadar tak berarti kan sadar karena geus nu ngajak mun anu ngajak derde eta wala ka indit aing tiyuhi ba'duhum ila masyaallah indah jasa ya ayat pakara jasa mantap jasa masyaallah kana sehatan cek sia kana sehatan gua aing mah peureuss cek janat atuh bukan sia nah iyalah jadi urang nyaho horenganan berawal ti Kangjeng Nabi nu dinasihatan ku Gusti Allah ulah nyeri hate jalain anjeun bae Muhammad nu sameh-mehna ge kitu berlanjut ku ari ka dieu setan asup ka jin setan asup ka manusia berarti jin jeung setan beda lantaran setan mah anak iblis ai jin mah kos manusia diciptakeun ku Gusti Allah mantap jin mah aya nu Islam aya nu kafir biasa ai setan papan iblis kabeh tama penghuni neraka tuh nu mantap eta setan iblis ngancik ka jin ngancik ka manusia ketika ngancik ka jin gampang tapi ketika ngancik ka manusia ieulah nu sulit malah nyana bareng jeung urang maca zikirna bareng jeung urang istighosahna bareng Masya Allah hese jasa zikirna bareng istighosah bareng maca sholawat bareng sholat bareng coba eta pan hese iyalah nyana yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul dihias bahasana dipapaesan dipoles sehingga kiai-kiai lugu nu teu jaho kaler kidul nu semestina kiai eta mangaji baela ulah aya di ranah itu lantarannya nama pendidikan formal nage ja eueuhan pantes bae kiai modern mah jata tadi nage kuliah ieu mah banteu turingan ngaji bae nu mantek jelema nu cilaka mah ieu anu pindah min halin ila hali gairi tina hiji tingkah nyana ka tingkah nu sejen ieu nu cilaka mah ugu kiai tadi nage pesantren nage salap tadi nage sakola nage SD paling jauh SMP kuari alhamdulillah magahan ngaji jeung masyarakat beres geus cahon rukun salat rukun wudu hebat kapan teh kiai teh hartana hebat teh manfaat ilmuna kudu di samping kunyana ku batur bisa ngarobah setik-setik masyarakat nah kuari manut tadina sarombong jadi henteu tadina kurang guyub ka masjid jadi guyub geus bagus teh geus cicing didinya di tingkah eta ulah pindah ka tingkah nu sejen nah ieu ketika datang mah jurig berbentuk kiai datang kadinya eugeuy-eugeuyan pindah kuari ngadukung salah saji partai eugeuy-eugeuyan ngadukung nama masalah demi kepentingan eungkeuy-eungkeuyan anu teu nu salah ai ngadukung nama mah enggak teh teuing sebab ieu bajang negara eungkeuy-eungkeuyan tah nu salah ge anu kepentingan di luar etana nah ieu teu sadar nyana ketika nyana milu teu sadar cilaka miskin ieu nu kos ngaranna tapi ketika jana ajek mangga bae kula mah lain teh ngadukung mah ngadukung ngandek di imah bae magahan ngaji bae kula mah da tuh magahan ngaji sakali henteu kula mah mimiti sakali kadituna dua kali katilu tilu kali katilu kangenahan biasana ge asal henteu salat sunah sakali bae kadituna ge ngeuneunahan tuh kadituna farduna ge henteu teh gururo iyalah lantaran nipu setan asup ka manusia setan asup ka jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul ngabisiki dengan bahasa anu dihias dipoles kemudian manehanana membisiki sebagian dengan sebagian bahkan jurig jeung jurig ge nyana yuhi ba'duhum ila ba'd kiai nungges asup di partai jeung kiai asup nungges di partai eta misalnya PKB misal geus ya kiai asup kuari musyawarah nya ta je ente ulah cicingeun tuh ku ana mah tuh nu di ditu tuh ku ana tuh geus alhamdulillah bongkar anak kaditu alhamdulillah tuh kiai anu geus manut di mana-mana kegiatan geus tinggal ngetrek ente mana hasil ente tanyana jeung nyana ge kos kitu tah ulah cicingeun atuh kan duit teh geus dibere ka ente ge aya duit teh dicokot kendaraan dicokot ai gawe eueuh tah juri jeung juri kan tah
jurig cek nyata encan atuh lancan encan anak mah tuh kiai anu geus beunang ku anak ge anu geus aya hasilna ketika ke kampanye deulekeun ge lantaran nangis mena bendera kain je aya ente naon gawena ulah duit da doang atuh tuh jurig jeung jurig cerita nyana kos kitu geus atuh matana ente geus naon tuh cek kepala jurig na ye ente geus hasil mana dibelah-belah raja geus mana alhamdulillah kalau mah di Cisoka mah geus beunang kabeh teh mah gampang Cisoka mah pokoknya asal dibere duit geus cenah mah babari teh mah kieu Cisoka mah geus ngahiji kabeh ka mana ka Taraka wah sih bener sok kitu bae geus tenang bae geus pokona mah nu penting mah kiriman deui bae ka dieu kiriman deui aya hiji deui kiai nu can beunang ke loloh bae loloh tah jeung jurig banyak kitu boga ka isi ieu loloh sakumaha keboh eneng loloh eta di PKB bae kos kitu atuh komo di Golkar waduh geus mah penganiayaan nu jelas nah ieu barengan ayatna masyaallah guru hanya sebatas nipu ya guruhum nipu supaya ulah iman ka Kangjeng Nabi nipu supaya ulah lempeng kiai eta dihasudan kunyana supaya ilu di ranahnya walau syaa rabbuka ma fa'alu lamun Allah ngersakeun mah atuh ma fa'alu moal kadar itu ieu nyana ge walau syaa rabbuk lamun pangeran anjeun Muhammad ngersakeun kana yen eta kufar Mekah teh henteu nganiaya ka anjeun atuh ma fa'alu moal berarti penganiayaanna terhadap anjeun dikersakeun ku Gusti Allah lantaran aya setan ngabagi dua tentarana asup ka jin jeung asup ka manusia berarti atuh jeung henteu na siap jeung teu siapna ngagoda jeung teu ngagodana nentang jeung teu nentangna ka bagus jeung gorengna teu kaluar tina kersaning Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal urang mah bersyukur ka Allah alhamdulillahirabbil taat jeung maksiat kersaning Allah bagus jeung goreng kersaning Allah masyaallah iman jeung inkar kersaning Allah kufur jeung iman kersaning Allah ieu urangnya iman ngaji cicing ngadengekeun uraian Al-Qur'an kersaning Allah geus tinggal bersyukur alhamdulillahirabbil alamin masyaallah di sekeliling urang encan pernah ngadengekeun jeung encan pernah ngadengekeun tak ieu urang kudu bersyukur urang mah alhamdulillah gara-gara teu boga duit jadi ngadengekeun nuhun Gusti tuh kan tinggal ngadoa bae Gusti ulah dibere duit di bae bantu mulai nu kitu moal tetep bae biasa deui bae nailah fagarhum wa ma yaftarun tinggalkeun ku anjeun para kufar jeung pagawean jelema tina urusan kakafiran jeung liana jeung tidak berbagai hiasan-hiasan bahasa gas atapkeun cuekeun Muhammad urusan kos kitu mah urusan hiasan-hiasan bahasana urusan kakupuran-kakupuranana urusan nentang-nentangna geus ulah dijieun nyeri hate lantaran eta teh geus kersaning aing jalabulku kaulah teh dikitu kan nyana ge henteu ieu geus tenang bae anjeun mah anjeun dakwah itu mah itu adab cuekeun tenang Kangjeng Nabi ngeunaheun dinasehatan ku Gusti Allah khusus nganasehatan ka Kangjeng Nabi umumna nganasehatan ka urang ketika orang dicaci jembaki dicemooh ku jelema tenang kalem antepkeun heulanan engke ge geus salaladar mah bakalna geus saeutik aduh kamari ieu nyaci maki ka Kangjeng Nabi ketika iblisna keluar mah ceuritnyana ronyoh ka Kangjeng Nabi sujud di hareupeun Kangjeng Nabi hampura Nabi hampura Muhammad kamari geus kaniaya kaula ternyata horeng anjeun teh bener sebagai rasul ternyata Quran teh bener sebagai mukjizat kaula dek nganyatakeun di hareupeun anjeun baca 2 kalimat syahadat ketika iblis teh keluar mah sadar kuari ge geuraje coba ge kiai-kiai anu geus teu daya teu upaya sadarnya nya urang kamari ieu mah nanaonan nasihatkan ka anak-anak ceng pamilu gitu abah geus korban
korban naon Pak korban cinta aing sial tak abah ulah milu geus acing ngaji bae tah dijadikeun pondok ku abah geus ulah geus ya abah korban lah mun baheula abah istiqomah mah meureunanan teu kieu lantaran abah teh istiqomah milu engkeuy-engkeuyan jeung batur kabita ku dunya kabita majar maneh teh ieu teh berjuang geus acing mah berjuang melalui pondok pesantren Pagahan Amil bae geus Pagahan Amil amal jurumiyah tah bisa nganasehatan keur jurigan di dirina eueuh jurigan barang datang deui mah jurigna asup ceng magahan ngaji bae jeung moal kaganggu ieu ceng besi itu ngajakan mah kedukung bae ceng bedukung bae ceng dukung karunya ceng ja lah atuh ngaji mah bisa dikodoan ieu mulai ka kodo-kodo ngaji kodo tah mulai karena itu mah 3 juta 4 juta hese kodoanana ceng lumayan bae ceng ja anak aceng geus rada gelede pan ku hari mah teu berat teuing bae ka abah jeuh sial tah abah jurigna nyanding deui berarti ya Allah ya Rabb ayat kita ditinggalkan para kufar ulah dipaelu kudu dicuekeun ulah dilayanan Muhammad wa hadza ta eta teh qoblal amri bil qital meme aya instruksi perang tinggalkan cuekeun tapi ketika Allah instruksikan perangan jelema nu kos kitu mah kurang ngajar kita di perangan ieu mencan Kangjeng Nabi masih sadar di titana Kangjeng Nabi tita cuek Kangjeng Nabi tita api lain baik aja namanya urang mah urang tuh masih kenencan aya instruksi perang awal 5 awal hiji 2 walitasla ilaihi afidatul ladzina la yu'minun nomor kaduana di sampingnya nate nipu orenganan di samping ngawujud pakai ucapan-ucapan yang caritaan anu dipapasan dipoles ka umat-umat manusia nitah ulah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad oge supaya condong karena ucapan-ucapan anu dihias bisikan-bisikan anu dipapayasan teh dijeunangeuna dihebat-hebat bahasa teh supaya cara rondong afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah hati-hati kecilan nu teu ariman ka akhirat supaya lebih mantep ingkarna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji 2 3 waliyardahu jeung supaya manehanana sukaeun kana zukhruf karena bisikan-bisikan anu dipapayasan obat waliyaqtarifu ma hum muqtarifun supaya maranehanana migawe karena pagawean ku setan dipigawe supaya nuturkeun nyana kana sepak terjang anu aya jurigan supaya nuturkeun kana pagawean anu aya iblisan supaya ngahiji engkeuy-engkeuyan jeung jelema-jelema anu alalingkar baheula di zaman Kangjeng Nabi kuari ge hiji ngawujuk nipu nomor kaduana supaya manehanana cenderung hatena nomor katilu tadi nancan cenderung hatena keur carita ka partai baik ka partai keur carita ka organisasi nomor katiluna supaya nyana ridon karena ucapan-ucapan tersebut sehingga ditiru ku nyana bahasa-bahasa politik nu mantap kiai anu teu sakola ku ari ilu di partai osok kaluar celetuk bahasa politik nang ngadengekeun nang nyangkok di ditu urang nage muringkak bulu ngadengeun nage kiai anu tadi nang ngomong lembur kuari ngomong situasi dan kondisi ternyata terasi wah geus pohona ngomong nang geus kos kitu bae waduh cenah ieu profil di urang emang aing naon aya profil eta teh tah profil mah anu sok diimah teh diserut tah profil oh sia ngomong ka mana otak ka mana ieu eta sok mimilu ka ditu tuh janjana teh ngadengekeun meureun oh eta maca koran tilok nonton TV carang ayo ngadengekeun atuh teu beneran ngomongna nu kadengena kudu paham hayang seuri toh ieu akibat engkeuy-engkeulan kiai iya kudu dikaluarkeun jurigna berani mau urang kali diuk di dieu kali kula mencetnya emang kudu
kiai aya jurigan wah sok sambarangan bae kula dipecat lagi aya jurigan iblis ya iblis ieu engke-engkean di partai berarti aya kan aya jurigan ya aya jurigan manya di partai aya jurigan atuh kiai mah lain potongan partai potongan sapinah kiai mah atuh ya engke-engkean di Golkar kiai kayak kula dipencet nya dipencet coba Pak mencet ke coba asal lamun teu bisa kepencet mah ku golok ya sok macem-macem bae eta lalu dipencet keluar jina sadar jana sebenarnya kan kudu bisa bahasa aku bahasa dari sebedal tadi nah yang kan orang kos gitu mah orang ngahiji ka ditu orang istighosah teh minta tulung kan ka Allah atuh kula minta tulungna di kamar mah ya Allah nama eta keneh nu di Senayan eta Allahna nu di kamar eta atuh Allah maneulekeun ieu jeung nyaho atuh kula istighosah demi negara Allah nyaho kitu kitu sorangan gitu tersep emang tersep oh duitan kajawat tuh orang teh eta ya maksudnya itu kiriman bae duitan kurang mahal kali wah bisa tai walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minun supaya nengleng cenderung hateletik da jelema nu can iman ka akhirat teu iman ka akhirat supaya ulah iman nomor kaduana waliyarabau jindei supaya resepen karena papais caritaan hiasan cerita tilu supaya nyana nuturkan karena pagawean nuri pagawai ku setan dina berbagai dosa mungkin fayu'aqabu alaihi ieu ayat khusus jang Kangjeng Nabi umumna jang urang kabehan mudah-mudahan ayat ieu bisa nyorot ke hati orang sehingga orang bisa nuleukan anu bener bisa introspeksi diri orang sehingga orang bisa selamat dituduhkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala henteu milu rucah engke-engkean dinu remeng-remeng ayana dinu jelas bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.